Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun diwaler rampes. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang samudayana dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda. Nyaeta pangajaran hiji, ngurus diri sorangan. Materina aya 2. Nyaeta materi ngunikeun kecap sareng ngawih. Mangga ayeuna ku hidep buka buku Midadami halaman 7. Parantos dibuka bukuna halaman 7. Nah, saatos diajar ke hidep kedah tiasa ngunikeun kecap sareng ngawih. Ayeuna bade ngunikeun kecap. Dina pelajaran anu minggon kamari hidep parantos diajar huruf vokal. Huruf vokal dina basa Sunda teh aya 7. Eta naon wae cobi disebatkeun. A, I, U, E, O, E. Ayeuna urang terapkeun huruf-huruf eta kana kecap nu dina di dieu. Huruf A diterapkeun dina kecap nana, dada, ka. Huruf I diterapkeun dina kecap ki, pi. Huruf U diterapkeun dina kecap bu, nu, ku. Huruf E diterapkeun dina kecap de, pe, be. Huruf O diterapkeun dina kecap no, ko. Tah ayeuna kecapna urang campur nyaeta huruf U sareng huruf I. Misalna aya dina kecap bumi. Nah, huruf A sareng huruf U dicampurkeun diterapkeun dina kecap madu. Huruf A sareng I diterapkeun dina kecap baki. Huruf O sareng I diterapkeun dina kecap kopi. Paku, kuda, dano, nako, kupa, beda, kina, kope, buka, bade, koma. Nah, eta ngunikeun kecap. Hidep kedah sasarangan diajarnya sareng ibu dicobian deui ka di bumi dina buku di aos deui bukuna dina halaman 7 dugi ka halaman 8. Nah, eta ngunikeun kecap teh sakitu. Ayeuna urang lebet ka materi nu kadua, pangajaran nu kadua nyaeta ngawih. Ngawih panangan abdi. Panangan abdi teh aya 2, anu tengen sareng anu kiwa. Nah, dina ieu teh aya 5 rema. 5 jari. Rema teh hartosna jari. Upami dina basa Indonesia 5 jari teh nyaeta jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Upami dina bahasa Sunda 5 rema nyaeta jempol, curug, jajangkung, jariji, sareng cingir. Nah, ieu teh nu ieu tengen teh kanan. Upami nu ieu kiwa, anapi kiri. Tah ibu gaduh laguna panangan abdi. Urang nyanyikeun sasarengannya urang ngawih, ku ibu dicontohan heula ngawihna. Panangan abdi tengen sareng kiwa, dina panangan aya 5 rema, jempol, curug, jajangkung, jariji, cingir,
Panangan abdi ieu panangan abdi. Cobi sakali deui nya. Yuk. 1 2 3. Hiji, dua, tilu. Panangan abdi tengen sareng kiwa. Dina panangan aya 5 rema. Jempol curug jajangkung, jari cicingir. Panangan abdi ieu panangan abdi. Nah, kitu ngawihna. Hideuk dicobi di bumi diajar ya, mohon. Oke, videona dikintunkeun ka ibu guru. Janten tugasna hideuk diajar ngawih di video. Oke, dikintunkeun ka ibu papa guru. Dicekapkeun sakieu pangajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Kade teu kenging hilap pancena nyaeta aya 2. Nu kahiji hideuk diajar ngunikeun kecap dugi kalancar. Tah anu kaduana hideuk diajar ngawih panangan abdi. Sing leres lentongna, intonasina. Engke upami tos hafal, mangga di video dikintunkeun ka ibu guru. Cekap sakieu wae pelajaran ti ibu dinten ayeuna. Basa Sunda pangajaran hiji ngurus diri sorangan. Wilujeng tepang dina pangajaran nu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.